Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Al-ayah wal makna wallahu alam bimuradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, rajulun hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, wa rajulun malan fasalatahu ala halakatihi fil haq, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjidi, wa rajulun jakarallahu khaliyan fafadat ainahu al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Al-Mukarramun guru urang nu mulia Kiai Haji Humaidi, tehilapun kesepuhan Abah Haji, tokoh agama pemuka adat setempat kum sadayana, wabil khusus Ustadz Tajuddin nu parantos macakeun ayat-ayat Allah. Urang doakeun mudah-mudahan guru urang kabehan dipasihan kamuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin teh. Gara randeng beongkoh ulah di ehoan mang usuk basna letikeun seetik. Sohibul bait, sohibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Sari dalam rangka haul nu ka-40 poena doakeun mangsanian RT Marnawi kabehan sing dipasihan rejeki nu halal tur barokah. Ulah diberan efek Mang Usuk, asli we asli geus lah lain artis ya. Urang doakeun almarhumah Ibu Sari, mudah-mudahan iman Islam ihsanna diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala, dihampura segala salah dosana, ditempatkeun di tempat pakuburana nu jadi innamal qabru raudhatum min riyadil jinan, kuburana jadi taman sorga. Aparatur pemerintah nu mulia urang doakeun mudah-mudahan lurah urang, jaro urang, RT urang dijantenkeun umaro nu daek ngajak ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah tahlil berkah aya ya 200 nya. Ibu-ibu mah saeutik rame bae.
ti karaktaram datangkan dek tere anggeus gandeng heran neng. Tapi sanajan kitu ge doakeun kurang kabehan supaya urang kabeh bapak ibu nu hadir ayeuna calik dibere panjang umur nu barokah. Ju anak urang ye nu nuju mesantren nu mondok supaya jadi pewangi-pewangi sorga, supaya jadi mutiara sorga, supaya jadi kurota ayun nyenangkeun indung jeung bapakna. Amin ya robbal. Saterasna ka tukang salon, ieu tahlilan luar biasa, ieu salon hebat ya. Mantak mun salon dipake pengajian bae Mang Usup lain ngarananya Mang Mulyadi, Mang Mul. Geus salon mah pake pengajian bae pamul berkah. Mun salon dipake pengajian bae insyaallah didoakeun ku kula Mang Mul kawin deui taun hareup. Amin ya robbal. Ibu-ibu mah tersepen salaki nyandung ya nama. Bapak ibu yang berbahagia, puji syukur kangge Allah, sholawat salam kangge Rasulullah. Lamun urang ngomongkeun masalah kapaehan, paeh ieu ibarat urang sare ngimpi. Ngan bedana ai keur sare mangimpi aya harapan hudang deui. Ai ngimpi dicabut nyawa mah paeh aya harapan hudang deui tah henteu. Aya eueuh, aya ngan di kuburan. Ibarat ayeuna urang keur bisa seuri per bisa kongko. Ngimpi les behes. Sing horeng paeh beneran. Noong roh urang awak urang anu narempo careurik ainal tadmau wa qalbal yahjanu nu nempo careurik hatena terisak sedih nempok tatangga nu maot. Roh urang ge nempokeun urang keur ditempo diceungcirikan. Beres diceungcirikan nu takziah baralik urang ge di pandian nempok doang ngimpi di pandian. Beres di pandian urang dibungkus ku kain putih ku kain boeh, nempok urang keur dibungkus ku kain boeh. Eta awak aing keur dinaonteun. Beres di pakaian kain boeh, nempok urang digotong ka masjid disolatkeun neuleuh urang. Beres disolatkeun digotong dianterkeun ka kuburan. Ieu aing deuk dibawa ka mana doang keur ngimpi. Diberean tataban diurugan ku taneuh dililiak 7 lengka nu nganterkeun balalik urang dihirupkeun deui. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Telat lah Allahna. Aing manungguan bae. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Lah marah. Ya Allah melotot-melotot ka aing. Naheun panlin. Geus pokona Mang Mul ulah diepekan guys, ulah dehoan. Ya kan efek nama Mul ya. Ulah wow kita tak ulah asli baik tah geus kieu bae. Jadi supaya tetek ieu mun wow-wowan gandeng bae ini mah heran ini. Dauhan Allah cek Quran surat Al-Baqarah kaifa takfuruna billah. Horeng urang daun kiwari, urang cakop, urang kampung baru kabeh geus kupur ka aing. Teu sadar dirina baheula ku aing eueuh diayakeun fa ahyakum dihirupkeun. Beres sia ku aing dihirupkeun cek Gusti Allah summa yumitukum sia bakal dipaehan. Berarti lamun urang nanya aing hirup ieu jeung naon jeung dipaehan Rodiah.
bener tak jeung naon urang dihirupkeun jeung dipaehan di mana aya hirup pasti bakal paeh betul beritu asup ka kuburan dihirupkeun roh urang didatangkeun deui karak urang di dinya gagoakan poek nu kaambe bau letak nu kaambe bau taneuh jadi kuburna kahujanan musim hujan gemuh urang kucai karak sadar di mana yeu poek yeu mana calana aing atau tuh pakai celana tolol di kubur masih ada nyaran celana mana baju aing mana yuk gageroan bapak kolot ma kolot mual kadengean tolol siang geus teu kadenge minta tulung ka abah mah tulungan keur di kuburan dia sadar keur di dunia dia tilok salat kiwari di kuburan deuk sanu nulungan angin Allah karak inget ya Allah tulungan ya Allah cek Allah geus telat betul eta lamun inget kos kitu mah geus moal hayang sombong hirup bener teh tah berarti mun geus di alam barja sing orang urang bakal didatangan ku dua malaikat kabagusan mun maut mawa iman malaikat mungkar makir datang senyum sing horeng digigirna aya hiji makhluk kasep cek malaikat mungkar nakir sia indit aing dek nanya ya almarhum ulah cek eta nu kasep sia saha aing amal kabagusan manehna keur cicing di daun aing mendek ngabaturan nyana bae aing mah karunya ka nyana sebab nyana keur hirup karunyaeun ka aing sia saha aing lah iqraul Quran Quran nusrok dibaca ku manehna entak nu tukang ngaji mah engke bakal ditulungan ku ayat Allah. Laju sok maraca Quran. Itu isineun teh. Ditulungan. Ieu jadi si ayat Allah, ayat Allah. Anu sering dibaca ku si almarhum. Nya. Atuh sia mani kasep atuh pohara jaing mah diamalkeun. Nyana percaya ngarumasa bodoh, nyana percaya ngaruamasa kurang ilmu, tapi sok ngaji padahal celina torek. Tengah dengen ukuran dibaca padahal matana teu kadeuleu teu nyaho huruf tapi dia karunyaeun nyana sok kumpul di pangajian mantak aing karunya ka nyana teu kumpulna bae ge bakal disapaatan ku Al-Qur'anul Karim alhamdulillah ngeunaheun tante ieu kumpul kos kieu hese ulah dianggap babari hese ieu rame ge aya aing be ja aing mah artis pan nini ge kaluar bae cek teki semar ke Aldi jelema mah teu kasepnya suku pincang aing resep bae ngan nu ngomong kitu nini teu hayang aing nini ya inilah indah mantak kudu kumaha lamun urang mautna hayang iman dibaturan kuno kasep amal kebagusan cek malaikat mungkar nakir aing dek nanya manehna cek eta amal kebagusan silakan ku dia tanya aing nu ngajawab eta mah nama aman ditanya ge sebab nu ngajawabna amal kebagusan begitu rek disiksa didatangan ku cacing didatangan ku bilatung eta mah awakna pinu ku ayat Allah begitu bilatung dek datang nah ya bangunna sarwiti ya baturan Syamsani ya bangunna ya ieu tetangga si Icot heuh ajo ka si Rodia wau heuh laju sia keur apa ehna tadi cenah ieu sia nyaho sia teu sia nyaho aing henteu saha sia aing bilatung deuk ngadaharan sia begitu bilatung datang caci datang sing oreng eta mah awakna dijaga ku amal kebagusan bilatung deuk ngagegel awakna kaluar di awakna ayat Allah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara padahal di dunia teu bisa ngaji ngan ngadengekeun doang cek bilatung be ieu mah budak tilok ngaji ge horeng wasiqal ladzina taqaw asup ka jelema nu takwa teu pantes sia mah di neraka pantes sia amal kabagusan ngabaturan sia bae berarti geus nyahun bahwa sia jelema nu maotna mawa iman ieu mah atuh moal biaku bilatung moal biaku cacing disalamatkeun ku amal kebagusanana alhamdulillah nu maotna teu mawa iman mah datang malaikat dua serem begitu roh diasupkeun cek malaikat ieu mah geus moal nunggu waktu remak waing pa ieu gene geus sia nu nulungan
Laju timbul pertanyaan, ya aing kudu kumaha mun hayang mautna mawa iman. Cek Kangjeng Rasul, rajulun hikmatan fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Kuduk iri cicing di alam dunia nempo jalma nu aya ilmuan bari getol jeung ibadahna bari jeung diamalkeun ilmuna. Aing bodoh cek salakina, dia bodoh ka pamajikana, tapi anak urang mah kuduk diasupkeun ka pesantren wa ima pendidikan supaya urang mautna di kuburan. Wahlubhu fi aqibihi fil ghabirin. Anak urang leuwih bagus tibatan urang nahlilan, nyidekahan, sidekahan, syukuran, maca Quran, kabeh dikirimkeun ka urang kabehan di kuburan. Iyalah nu hirup mautna mawa iman. Timbul pertanyaan, hayang ngajadikeun anak nu bener horeng hese teh, hayang ngajadikeun anak nu pinter mah babari, anu pinter mah asal sakola S1, S2, S3, S4, kadituna ngaranna aya gelaran SPD, MPD, MM, SE, SH, MBK, bedak bau badan. Eta mun geus aya SPD, MA, SH, SE, eta ciri jelema pinter ngan teu ngajamin bener. Deuleu duduk di bangkut kehormatan, diuk sebagai kehormatan, bangkuna empuk, korsina empuk, pangkatna ditak-tak, mahkotana di hulu, tak-tak nage aya gambar bintangan, tak-tak nage aya gambar balokan, kantong nage aya gambar garudaan, gaji nage gede. Eta jelema pinter ngan teu ngajamin bener. Buktina duit rakyat digaras miliaran rupiah ku sorangan, oknum jelema pinter ngan teu bener. Betul? Ya jelema nu bener mah nu ayeuna keur tahlil, ya jelema bener ya. Mantak karuru awakna ge. Atuh aja korupsi henteu. Ngagarong sieun pae. Hirupna kieu bae. Iyalah ciri jelema nu bener. Alhamdulillah. Hese. Mantak ayeuna berarti mun hayang ke maot nangeunaheun mawa iman, jadikeun anak nu bener. Dulu jelema anak nu bener mah teu capek. Kiai mah nganarik tasbih Allah, 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 imahna gedong. Nganarik tasbih dong Allah, 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 mobilna bagus. Ai urang beungeut geuneuk ka poe. Galedeg sing caleger. Hujan kahujanan di pasar, ngojek teu meunang penumpang, jok motor kuat sararoek. Suku bablek kenting peletek. Nu kadeuleu huntu doang jeung mata. Bikang di imang ngarep-ngarep balik teh mau dicepek, dicekek ku aing. Kitu bae urang mah hirup. Capek hirup kos kitu mah. Lain kula ngaledek kanu ngojek, kajen enak keur ngojek, sing bener ngojekna jeung ngamodalan anak di pesantren. Anak urang nu bakal ngangkat derajat urang kabehan. Alhamdulillah. Ieu nu mau iman. Mangka cek Kangjeng Rasul, mun urang hayang mautna mawa iman, warfa darajatahu, derajat urang bakal diangkat fil mahdiyin, mautna asup ka jelema nu terpuji. Anakna heula beneran asupkeun ka pesantren, ngeunaheun anak nu bener mah mantak ulah nyieunnan anak bae. Ieu mah bong-abong nyieun anak babari unggal peuting teu pre-pre. Ngabudak bae mungkin usim hujan, mungkin wakiah bae. Jadi pamajikan kuat nyerah. Cek pamajikan ampun Marnawi aing mah geus teu kuat jasa. Pohar eta. Cek RT Marnawi atuh kumaha tuh kok kolor aing geus merosot. Ieu lamun geus ngomong ka kolor pan ribet urusan nih. Ngade. Nitip pesen. Anak teu kudu loba. Saeutik yang penting jadi jelema kabeh. Ulah loba-loba lamun teu ibadah, teu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, teu daek salat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, teu bisa ngaji dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mantak anak mah cukup saeutik yang penting jadi jelema kabeh. Emang ngajuru teu capek, gede biayana. Lamun ngajuruna dikiret 10 juta. Lamun anak 10 100 juta. Coba beteung soek dijahit. Duit dipiceunan. Anak tersiksa teu urusan teu modalan, nitip kula mah. Anak mah ulah loba-loba, cukup 14 bae. Alhamdulillah. Ilmuwan kabeh. Mun hayang ngeunaheun hirup. Berarti lamun anakna geus jadi ngangkat derajat, anakna kiwari geus ti beneran, engke indung jeung bapak bakal disenangkeun ku anakna. Ulah-ulah di alam barjah, di dunia keneh ge ku anak
disenangkan, anakna berhasil, tapi imam Qur'anna, tapi sholat panutana, tapi sholat kunci sorgana, tapi akhlak pakaiana, tapi rezekina halal tur barokah, sanajan jadi pejabat imamna Quran, man ja'alal Qur'ana amamahu qaddahu ilal jannah, maka Quran bakal nganterkeun ka dirina ka sorgana Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaheun jasa anak natas gajian marsen, abah cager Marnawi cager aya naon dia ieu cenah kamari tas ngadiran pengajian hayang ngabakti nu ngaran jadi anak ju ieu cenah jeung emas 150 ieu jeung abah 100.000 berarti sabulan saya mere duit ka aing 1 juta cek abana ieu si Marnawi kasurupan teh naonnya cek mana emang kunaon kitu jatilok mere duit biasa nama ieu kuari mere duit bae cek bapana kajen lah kasurupan ge yang penting mere duit eta kolot sing horeng dibari duit ku anak lain seuri ceuri rembay cai mata ragrag 7 lapis laneuh tembus ku cai mata indung jeung bapana ngajadikeun doana sukses anakna ge bakal berhasil mantak urang mah macet bae usaha tilok mikiran kolot ngarasa menang sorangan imah gedong nang aing usaha lancar nang aing mobil bagus nang aing ai abade jeung mah dia dikamanakeun tolol bener teu ayeuna loba nu tibalik ieu jalan-jalan ka pantai carita jalan-jalan ka taman mini jalan-jalan ka Ancol jalan-jalan rekreasi ai indung jeung bapana tilok dibere duit menang gajihna dipake jalan-jalan piknik ka makam Wali Songo tiap 3 bulan berbes-bes ka Jawa tapi indung jeung bapana tilok disenangkeun jangan harap Anda bisa hidup sukses di dunia dan di akhirat karunya indung orang coba gaji aya di nu geus ngagaji kolotna sabulan 1 juta mitona 1 juta sabulan 2 juta aya bangkrut sia Marnawi ukuranana aing mah ngabejaan bae mun teu bangkrut deh ukuranana hese mantak tanya ka kiai kok kiai bisa kitu kiai teu gawena naon tapi rupna berkah innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard horeng Allah jeung malaikat ngadoakeun ka jelema nu aya ilmuan kiai malaporna ka Allah melalui apa tahajud tasbih tobat isuk duha tarik tasbih Allah rezeki dibales ku Allah kula teu gawena naon kitu bae sebab percaya urusan rezeki Allah nu ngatur ngan kabeh urang ieu kan hate urang kabeh keur dibulak-balik ku Allah ya ayeuna mang sanian ya hatena keur dibulak-balik ku Allah cek Gusti sanian eta Ki Semar amplopna soek tambahan deui cek kabagusan cek setan ulah lah sakitu ge sedeng cek setan jaeta amplopna ge geus dilem cek setan cek kabagusan lah lem ieu loba di warung sanian ganti bae jeung amplop anyar cek kabagusan cek setan geus pugus yang geus dame jeung RT Marnawi sakitu cek setan eta dibolak-balik mantak manusia lebih bagus emang Allah keur ngarahkeun bagus manusia enak keur berbuat perbuatan kafir ka Allah kufur ka Allah karena setan nu ngajakanana ai Allah mangarahkeun ka nu bagus Rasulullah ngaraskeun ka nu bagus cek setan ulah kadinya ilukeun aing bae mantak ayeuna loba nu kupur di daun di kampung Cakop kangerengan kabeh nonton kunaon geus katutupan ku perkara dunia aya indung jeung bapak urang ya kabehan almarhum Masari geus ngagedekeun anak-anakna almarhum makna geus bisa nyenangkeun anakna tapi anak belum tentu bisa nyenangkeun kolotna indung jeung bapak ojol-ojolan kotok meuli taneuh jeung sa jeung anakna beusi nyeun imah taneuna geus aya indung jeung kolot ojol-ojolan embe meulikeun taneuh jeung sa jeung anakna tapi kolot mah geus bisa tapi anak belum tentu meulikeun taneuh jeung kolotna bahkan taneuh nu aya ge dijualan ku anakna begitu kolotna mararaot pasea merebutkeun taneuh saring bacok pantolol eta jelema hirup kos kitu bener teu taneuh menang kolot pasea darder nitip pesan kula ka urang dia ulah ngajualan taneuh bae Allah geus teu nyeun taneuh deui geus beak sia dek mana sia pindahna dibelian ku Cina kabeh sia dek ka laut geus sia nana bener teu kolot mah geus bisa nyenangkeun tapi anak belum tentu kolot capek nyiapkeun jeung anak melikeun taneuh jeung anak urang tapi anak ayeuna
geus loba nu teu bisa nyenangkeun kolot jajal kuari gaji kurang mun teu ceurik mah urang diberi duit cek mana Masya Allah si Marnawi kuari marsen cek salakina cek abana eta duit nang di si Marnawi teunden bae lah di samping di lamari di tindian nepi ka ngadepet cepean teu dipake cek bapana heuh eta duit nang di si Marnawi pake bae ulah cek mana kunaon kitu kenang-kenangan naon geus aya 5 tahun mah karek ieu marsen berarti tilok mere duit eta yang masa bodoh RT kasinggung los ayo mau ngomong bener ieu keur mamagahan diundang disukur teu diundang sabodo teuin bener tak coba eta si ngoreng duit diteudeun ku kolot sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan anak datang deui mah cager abah cager aya naon Marnawi mah ngomong-ngomong duit nang dikulaya kene dipenta deui cek kolot najeng naon tuh dia pugu itu cina meuli semen kurang ngadean dapur rubuh eueuh kolot nu ngomong ulah eueuh nu ngomong bapak ulah naon cek mana pake ku sia kamari jeung sia ayeuna jeung incu aing anak sia pake etalah kasih sayang kolot beakna tapi kasih sayang anak ka kolot pasti ada batasnya betul mantak pungpung aya kene senangkeun kolot urang aya dunanya deui kiai aing hayang nyenangkeun kan kolot aing geus eueuh aing kudu kumaha nyenangkeunana ieu kolot aing geus di kuburan kabeh sidekahan ku sia haulan ku sia siap kiai bulan hareup aing boga milik aing ka dieu deui we doana dikabul jandak nyenangkeun kolot langsung mawa duit kiai aing boga duit 200 juta Masya Allah ya gede amat nang di mana sia kagusur aduh kagusur perumahan hebat ya lah jadi dia maksudnya ka dia mah duit 200 juta kumaha aing dek nanya aing kira-kira ieu sedekah sabaraha duit ih hebat amat sia justru aing ka dia dek nanya ka dia kiai kuduk sabaraha aing sedekahna kayak aing hayang nanya heula ieu sia duit nang ngajual taneuh aja aing nanya ieu taneuh saha taneuh abah aing anu ngajualna atuh aing berarti duit saha atuh duit abah aing mun ngaku duit dia setruk ngorang-ngorang sia ukurana sia berarti sia macan bisa nyedekan kolot sia eta mah duit bapak mah sia abah sia meuli taneuh bala nu ngajual sia berarti teh duit bapak jeung mah sia keur disekedakakeun kabeh nu 200 juta sedekakeun kabeh sia mah ulah nyakelan naon ngomongna salah nanya aing ka sia atuh kunaon gedean sedekah aing teu kagehan iyalah kasih sayang anak ka kolot mulai aya batasna kahade loba anak nu doraka betul indung jeung bapak menang capek ngajadikeun anak tanya sekali-sekali mak urang mak nunggus nyusuan urang mak nunggus kisangan urang mak nunggus kaisingan kurang mak nunggus calilan popok kurang abah urang nu lempang subuh pulang peting pras keringat banting tulang nyaran nafkah maraban urang ngagedekeun urang moal kabayar ku gaji urang nu sabulan dibere ka abah berarti tambah duit kolot dia macan bisa aing kudu kumaha sedekakeun kabeh aduh bangkrut teh ngasana sieun urang mulai cek setan ulah cek setan ku dia bae sedekah mah ulah gede-gede cek setan padahal Al-Qur'an surat Al-An'am 160 Allah geus mengancam Allah geus memberikan jaminan Allah geus memberikan balasan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha Quran cek Quran mun sia nyeun hiji kabagusan Allah bakal ngabales 10 mun sia nyeun 10 Allah ngabales 100 bahkan cek Rasul wal hasanatu bi asri amsalihha hiji 10 mun sia nyeun hiji kabagusan sakitu eta harta kolot dia mun harta dia moal bakal beak dia hirup di alam dunia moal elek ku batur dia bakal hirup cukup moal elek ku tetangga dia nu capek lempang subuh pulang peting karena dia geus nyaho carana nu hiji nanya kiai aing dek nyedekahan kolot aing hebat emang kunaon ninggal kolot aing laju sia boga banda boga kiai sabaraha banda dia lobana motor sakupi hiji doang wih hebat laju dia maksudna kumaha aing kudu kumaha nyedekan kolot aing ti sedugna tang katujuna atuh jual motor dia aing bogana hiji-hijina jual dia keur bisnis jeung Allah bakal ngaganti nu bener kiai naon kudu ragu ngadenge ka kiai motor hiji-hijina dijual
laku 10 juta pakai sedekah beak KB reng setujuna ngalamun baik salah nanya deh baik atau aing balangsak ya motor ya datang baturna hei ya kemana kolot dia ninggal ngaju dia sedekahna ngajual motor loba kitu motor sia ngan hiji itu hebat amat keur bisnis jeung Allah idih salat ge anyar bisnis jeung Allah cek kasus ya aing nanya ka kiai Allah bakal ngabales hiji bakal 10 yakin bakal dibales ku Allah cek baturna hehe bangkrut sia bakalna sia mungkin lelebay ngalamun bener asana bangkrut ya aing 20 poe 30 poe mingkiran motor jengkel jasa erek 40 poe baturna keur leutik cicing dicakop sukses di Jakarta pulang kamana motor sia dijual pakai naon kolot aing ninggal emang ninggal aju jual motor 10 juta ku yang disedekahkeun KB datang ka tujuna hebat amat aing keur bisnis jeung Allah Masya Allah dia boga motor hiji bisa bisnis nyedekahan kolot ya motor aing leuwih ti 5 mobil aing leuwih ti 2 imah aing geus sabaraha aing can bisa ngajual motor hiji ge nyedekahan kolot aing tapi dia boga motor hiji sanggup dijual berarti dia hebat ibadah ka Allah aing merasa diceramahan di dakwahan ku dia isuk aing deuk mere motor ka dia ngagantian motor dia berhasil bisnis jeung Allah pas subuh langsung berangkat isuk aing nungguan sia di perapatan pasar daun oke datang ditungguan tah motorna sia tinggal milih nu mana hayangna kamari ku yang nu dijual sekupi cokot sekupi deh ku dia ieu beneran jeung aing jeung dia aing ngerasa diceramahan ku dia beneran ieu bawa ku aing bawa serius ya serius geura hirupkeun run nuhunnya ulah poho sabulan gope waduh setor terus kehidupan seperti itu ternyata memang Allah ini memberikan wasyariatun wa hakikatun urang mah hanya wajib nyareat hakikat Allah urusan rezeki Allah geus ngatur urusan jodoh Allah geus ngatur urusan umur Allah geus ngatur ulah sok maksa lamun maksa mantak tersiksa rezeki geus diatur ku Allah ulah sok maksa-maksa jadi ustad maksa tersiksa jadi ustad diatur ku jelema Kristen ku jelema Yahudi tunggu urang Ancol urang Cakop urang Pangarengan urang Tanggerang kabeh bakal urusanna rusak karena urang geus diatur ku jelema kafir jeung Yahudi mantak ulah nempel di jelema bodoh nempel nu disebut ustad mun geus katempelan hayang di alam mantak tersiksa mantak ulah macaramah bage teu hayang di alam hayang duit doang teu penting di alam dia dan pentingna tapi urusan duit Allah lamun maksa teu meunang mantak konsep santri salafiyah mah nu maksa hirupna ustad di lembur deuleu ustad Tajudin deuleu kurang guru urang kabehan deuleu kurang Mang Marhawi nu maksa konsepna jelas pondok santren mah tilok barang penta ai teu dibere tilok nolak ai dibere paham ya kedeung di dieu Mang Tajudin teu dibere duit ulah maksa cicing bae paling ge hitut gede datang ka imah ulah maksa dibere ulah ditolak cek Mang Sanian Pak Ustad hatur nuhun ulah ditolak cukup Mang Sanian cukup ulah cokot bae ulah sok nolak ulah rezeki nang Allah nu teu meunang ge maksa sebab maksa ilah bakal tersiksa contoh ibu datang assalamualaikum Pak Kiai waalaikumsalam dari mana ini dari Pangarengan terus mengundang Pak Kiai ceramah di kampung kami Muludan iya ini panitia dari mana ibu-ibu majelis taklim iya udah jauh ya iya makanya nih tiung pada nyengklek Kiai iya itu yang tiungnya nyengklek aja siapa itu Rodia Pak Kiai itu di belakangnya yang heuai aja Sarwiti Kiai itu di sampingnya di gigirnya yang mulai masya Allah matanya udah meremlek siapa itu Teh Icot Kiai aduh yang di belakangnya siapa Amsani Kiai aduh ini ngaran kampung KB iya ini panitia mengundang saya iya berapa kilo dari rumah saya ke Pangarengan 30 kilo Pak Kiai berapa jam perjalanan 3 jam Pak Kiai ini sanggup ngundang saya sanggup siap ya udah kalau sanggup dan siap 30 kilo kali 3 jam 9 juta duh cek Teh Icot cekek habak tak Ustad Goski itu Amsani keur meuremlek kuat hudang bisa ngajual keboneng tas muludan masalah betul ulah sok maksa mantek santri-santri pondok rombeng mah kiwari dia keur dihina ceng tapi dia bakal jadi bunga sorga aina dia keur diledek hidup sia biasa terjepit orang gonesna bale
wajar kejepit ge palupu jing bener teh wajar hirupna teh bisa hes atuh tumbila malulu hidupnya dihina wajar atuh samping ge gajah duduk 3 tahun teu salin-salin jakolotna susah nu di pondok robeng mah gajah tidiuk datang ka hes baturna kuat nyiaran gajah sia ka mana diheseun ku aing karunya jadi diuk bae pegal aing nempona peci datang ka beureum tapi hidupnya tenang eueuh masalah. Walaupun sekarang anak kurang di pesantren keur diledek keur dihina, kehidupannya serba apa adanya, insya Allah inilah yang akan jadi mutiara sorga. Isuk keluar di pesantren, tafarukan, diiring ku kiaina, diantarkan ke imah, jadi tokoh masyarakat, disebut al-mukarram, ustad. Suara nage beda, aing geus jadi tokoh masyarakat mah, ngagerem. Cek baturna, kerima leutik, kerima gede suarana. Tokoh. Datang tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kos maung bae sorana. Tokoh, alhamdulillah beda. Karena geus disebut tokoh, diukna ge di mana? Permadani. Di Permadani diukna ge, dimuliakan. Jamaah geus datang, main nama diiring timbeuri. Tokoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz duduk. Turun insyaallah, masyaallah. Insyaallah, masyaallah, masyaallah. Cek tatangana teh mah Ustadz edan gitunya. Kiwari kos kitu bae eta. Dia baheula mah keur teu kitu-kitu teuing eta. Hi, hirupna ngeunaheun biasa. Cek nu hajat Pak Ustadz silakan dipimpin karena ini jamaah sudah kelamaan takut kekesalan ini nungguan Pak Ustadz. Ini soalnya diuknya dari maghrib ini. Kayaknya ini biritnya udah mulai sing-sireumeun nih Ustadz ini. Ngenaheun biasa. Ari tokoh mah beda di Permadani, indah, dihormati, dihargai. Iyalah cek Kangjeng Rasul, warfa darajatahu, mulai diangkat derajatna. Beda jeung nu kurang ilmu. Bener teh? Tuh, nu kurang ilmu mah diajak ngaji caang, isin. Hayu ka hareup isin. Aing mah karek ieu doang ngaji ada isin. Hei lo danu poek lo barengit kajen reungit ge. Tuh ditu mah aya karpet kajen aing mah diuk di sendal bae. Eta nu kurang teh jelema tah. Atuh meni ditu ge aya karpet teu deuk aing mah di sendal bae. Eta kok sendal bagus bae. Padahal mah sendalna ge jepit sabeulah koneng beureum sabeulah. Kuhokeun eta ka sendal jepit. Nungguan kiai angel. Sing sireumeun jubur, diuk kesel teh sendal nyelap di liang tai. Anak bae diketrokan, "Hei sendal emak mana? Sendal emak mana?" Cek anak, "Tah di liang tai emak." Mah kurang. Bener teh? Ih. Berarti didinya geus nyirikeun ketika indung jeung bapakna nyiarkeun rezeki halal tur barokah jeung ngajadikeun anakna nu bener kajen ceng dia ayeuna keur di pesantren dihina kajen ceng dia keur dikobong keur diledek ulah nempo nu ka ditu dia tuh kedeung deui mah dia aya alam sutra dia kedeung deui mah taman galau ge ambalaya baheula mah tukang kopi di warung kuari mah tukang kopi ge lulumpangan make motor susu kuari mah babari di siarana susu jahe maksudna curiga bae aing mah unggal jalan kuari mah tukang suhe susu jahe coba dada bener teu ima gedong kolot nanyieun ima bararagus budak kuari mah di mana hesna di jukut pantolol eta jukut di hesan aspal di hesan kolot nyieunkeun imah bararagus karena itulah disebutna geus pergaulan budaya Kristen Yahudi geus datang ka lembur urang. Akhirna anak urang terkontaminasi. Jelema mun geus terkontaminasi berarti kecampuran. Jelema mun geus kecampuran bakal naon? Bakal erosi. Lamun geus erosi, abrasi. Lamun geus abrasi, longsor. Mun geus longsor, atuh pecat iman, geus eueuh kaisin. Gaya hidupna kos urang urang barat, kos urang Amerika. Pakaianna ge, wih, kongkorong pelor motor. Anting pelek sapeda. Buuk doang paku lalancip ka luhur. Dicet koneng hejo coklat. Pan eta kos cau di karbit can asak. Diturutan. Turutan. Ai mang bae manu MC bukna panjang ge. Ieu mah bagus panjang ge. Eueuh jeung nyukur. Geus bagus we santri mah panjang ge. Ieu mah pan budaya ditu da. Geus awak make coret-coret digambar-gambar,
calana nu dipakena ge teu majenun, nu calana dipakena hese teh nu soek di luhur dengkul pan eta teu bisa dipake salat, calana blue jean jeans, tulisan nama jean dibacana jin, tulisanna blue jean dibaca blue jean, calana nage hese dipakena make kantong plastik, mun muka calana kitu kene tungtung na mendek ngising pae ku tai sia. Ya muka celana hese jasa modar saya cek kemana sih ya celana kos gitu dipakai paeh sia ku tai sia tah. Oh deuleu santri ndek ngising bebas tilok paeh ku tai santri mah sebabnya tilok make celana panjang ya nama sempak doang eta ge ngan dua sempakna nu hiji leupas pakai ngising nu hiji pakai cocok ulah atuh beak-beak habe sempak mantak santri mah tenang ya nama hidupna santai deuleu belah ditu mah geus mah calana leutik calana sararoek eta make benten Masya Allah centong kejo hi gambarna segala kuda gambarna segala buaya hi seram di deuleuna kadang kala kula mah mikiran teh si kumaha ngisingna santri mah paling ge digulung wes ngariung berkat loba samping dibuka digemblok sempak doang bolong oh masalah hirupna tenang santri mah laju nu kos kitu mapan disebutna naon anak gaul mun cek budak ayeuna mah disebutna kids zamano moal ngarti ini mah hartina kids zamano teh anak-anak zaman sekarang tah lamun ieu nu dariuk ieu ngaranna ki zamano aki-aki zaman ayeuna termasuk kula aki-aki enak aki-aki bola lagu kuari ulin HP bae ndek ngising mawa HP dibuntel di samping tungtungna kacemplung di empang modar ade ge tersiksa bener teu eta budak kiwari mah disebutna kids zamanau nongkrongna di mana kafe darna maman Indomie doang jeung bihun digon ngaring ge ngebuada gambalaya eta ngakan bihun we ka kape-kape laju kadahareuna naon teh teu kaharti kurang hamburger hoka bento dog hot dog pan eta anjing panas anjing digayaman ku sia nu kos acai ke botea kadahareuna mah gila lembon age orog mah gatet geus eueuh gagemblong geus reungit buras geus eueuh tapi di urang budaya santri santai daharna berkat sangu nunggeus teas tapi usus santri mah tilok soek ku kejo wadang sayur geus basi tilok sedep ulah cau asak cau atah beak ku santri mah eta jelema kuat heraneun aing mah herannya ka santri jeung kiai tilok senep beuteung eta cau atah ge bersih sambal godog basi bures eta kejo teas ge teu dihaneuteun nya mah ususna tilok soeknya horeng beuteung santri mah geus dijamin ku Allah setelah diteliti beuteung santri tilok senep beuteung lantaran mengandung zat antibakteri nu disebut zat kelelawar malam alias zat kelong mantak santri mah tilok senep beuteung nya mah ngising lain senep atuh kaseubehan be dahar sadaun cau nu opat mah irit nya mah sorangan wumbul ngadangkak daharna ge we cek baturna paeh aing mah kaliak sia tas dahar lain senep atuh seubeuh teuin be eta mah lumpat ka empang lumpat ka sawah lumpat ka kebon ndek ngisingna babari jasa diangkat samping bros eta tai nganclong jeung sempak-sempakna cek batur sempak sia ka mana ilu jeung tai kajeun lah geus teu kawawa jasa aya hiji deui geus bolong kiri kanan dipake cocok kulah kunyana kiai neuk salat subuh nyabut kulah sempak santri wasallahu tapi hidupna tenang generasi yang akan menjadi pewangi sorga mantak nitip pesan kula mah ka urang dia geus anakna teunden ka pesantren wa ima pendidikan kula ge sarua boga anak sagede-gede kieu kula mah anak kabeh dikakobongkeun kunaon hayang leuwih bener tibatan kula opat anak kula mah hiji anak 1 juta opat juta tuh turutan aing bangkrut sia ukuranna sia geus ulah nurutan lah itu bisa mah karena kenapa anak hayang bener
Mun hayang anak bener kudu kitu, titipun kabeh anak kula mah. Oga di imah. Kunaon? Ribet aing mere daharna. Geus mending dikobong sia pae teh hirup sapodo teuing sia. Pa bisa-bisa sia dahar ditu sia. 3 bulan ulah dikiriman ulah dibere beas. Kege kiai ngebel. Woi Marnawi kira-kira sia. Atuh ya anak bodoh kos micin anak meong bae. Dibere beas henteu dibere duit henteu sia. Dijawab tenang kiai. Aing can sukses, wayahna anak aing hutangan heula. Widih, cek ya tuh bangkrut tololain dari kiai cara nama ya. Modalan, 4 bulan anak ditoong. Anak kula kercan mondok SD kene, lulus SD langsung dikakobongkeun, lintuh kur SD. Barang diteundeun dikobong kuari kuru. Atoh kula mah, oge ele dahar nya ku baturna. Begitu ditoong, masya Allah, ceng. Ker di SD dia lintu keluar di SD langsung dikobong yuk kuru dia bah ngajawab nang anak kula alhamdulillah bah puasa baik ih hebat jasa atuh kunaon puasa baik ceng jeung jajan atau aing nu salah tolol eta mah sia eta mun hayang anak bener kuat kitu eta ternyata rembay cai mata ragrag PR kana kurang ke keur sakaratul maut ngajerit ngagoak roh dicabut ku malaikat Ijrail nu karasa mah anak urang nu maca Quran dicelik kanan dicelik kiri dihulun disukun etalah nu bakal karasa ku urang kabehan insya Allah ngeunaheun jasa mantak rajulun hikmatan fahuwa yakdi biha wa yuallimuha kuduk iri nempo jelema nu aya ilmuan jelema nu ilmuan mah teu capek nyiar duitna kenapa geus dijamin ku Allah ku malaikat seluruh penghuni langit jeung bumi ngadoakeun ka jelema nu aya ilmuan nu kadua rajulun malan fasalatahu ala halakatihi fil haq harta urang ayeuna keur disiaran ku indung jeung bapa jeung kolot jeung naon jeung ngamodalan anak sing jadi nu bener niatan jeung nguatkeun ibadah insyaallah hartana bakal ngabaturan di kuburan alhamdulillah ngeunaheun jasa ayeuna geus loba nu tibalik mantak anak urang roba nu ngalawan ka indung jeung bapana lantaran teu kaagamaan lantaran teu kailmuan indung mah jeung bapa geus cenangkeun tapi anak cobaina nyiksa naon ayeuna nu terjadi cek salakina ma ya jabikang kula gawe kacing lu laju kula gendek berangkat ya kalam sutra ya anak pengjagaannya ma ya si Aceng jagaan ya si Nok jagaan ma ya jeung jajan si Aceng ya jeung jajan si Nok can pernah kadenge jeung jajan emak betul eta lamun emana jadi ragrag cai mata jadi sumpah aing urusan tai teu beak-beak baheula tai bapa dia wari tai sia iya kan jadi persoalan kahade mantak enak jamin mun emak geus eueuh abah geus eueuh geuraan kurang haulan sidekahan indung jeung bapa urang kabehan supaya naon supaya atoh indung jeung bapa urang malam Jumat nungguan kiriman mana ieu sanian mana ieu Marnawi mana ieu dia Rodia Sarwiti Amsani aing keur nungguan mun anakna hebat sering kumpul di majelis taklim geus resep dek ngaji atuh dikiriman indung jeung bapana karasa atoh jeung bungahna alhamdulillah nukatilu rajulun qalbuhu muallakun bil masjidi di akhir zaman jelema geus loba nu sangekeun ka masjid hartina geus sangeuk ka salat deuleu masjid bararagus subuh pinuh tante ulang ngomong sia nyieun masjid pa bagus-bagus ya ai nu ngeusian sangeuk jasa bener teu Masjidil Haram Makkatul Mukarramah Madinatun Nabi Al Musyarrafah di ditu mah salat maghrib jam 6 jam 4 geus lulumpatan ka masjid mun leumpang tepat waktu moal kagian di jero masjid Masjidil Haram lantai 3 tapi teu muat ku jamaah kenapa rajulun qalbuhu muallakun bil masjidi hatena kenceng bae ka masjid jajal di dieu maghrib jam 6 jam 5 leumpang dialokan edan sia heuh eta ka mana si Marnawi deuk ka masjid tolol meureun maghrib jam 6 jam 5 leumpang eta jelema dialokan bener teu ulah-ulah kitu di urang mah jawara be jawara salat dialokan kuduna mah atoh alhamdulillah tetangga aing kuari jawara geus insaf masyaallah geus menang hidayah kudu atoh ieu mah jawara salat nu diomongkeun waduh pantesan gurimis bae jawara ieu tahlil cek jawara aing teh salat diomongkeun aing salat diomongkeun eueuh beresna berhubungnya geus hayang tobat lah sabodo diomongkeun los aing deuk salat bae datang ka mushola saumur-umur tilok ngalauduk keran mushola potong kabeh tuh biasa ribut kan biasa pasea aing nu ngomong heuy budak jawara insaf keran mushola beak sia eta nyana salat ge mikiran keran bae
pulang salat bebeja ka pamajikan heuy aing mah neukeureun deui salat kunaon kitu teu kuat nahan omongan gerimis pajar ku aing keran potong pajar ku aing pugu aing memotongkeun hiji nu opat mah ku anak RT aing bae disalahkeun jaing mah jelema teu bener ieu cek pamajikan hei karake diomongkeun hujan karake diomongkeun keran potong Kangjeng Nabi mah ditimpugan ku batu ku kotoran onta Kangjeng Nabi mah diciduhan Kangjeng Nabi mah sorbana ditarik nepi ka moklaan leherna Kangjeng Nabi mah sabar sebab salat mah kunci sorga wa mur ahlaka bis shalah wastabir alaiha sabar ka salat mah kunci sorga as-salatu miftahul jannah eta salakina nu jawara diomong ku pamajikanna ngegeter iman cek salakina aing dek ka masjid bae tah berarti tah hatena geus kenceng ka masjid bahkan cek salakina bejakeun ku dia ke ketua masjid umumpeun aing isung dek salat Jumat waduh cek pamajikan salat Jumat teh diumumkeun supaya nyahoeun geus jelema teu kaget nempo aing oh jawara pamajikanna cirik reum bae cai mata ngadenge salakina geus hayang ka masjid berangkat ka pasar Kemis meuli jubah, meuli sorban, meuli tasbih gede pinang. Jeung salakina. Barang datang ka imah salakina molongo beh heuy eta baju naon eta ieu baju gogodomborongan jubah jeung sa atuh jeung kakak nu edan sia. Aing kamari gerimis ke dialokan, keran potong aing dialokan, kiwari aing salat make jubah, rubuh sia masjid sia. Kiai ustad kieu nu make jubah aing jawara insaf dipakeun jubah masjid cara roplok gentengna si bakal sia cek pamajikan heuy mantap kukula dibelikeun jibah ge supaya malaikat rokib tengeteun ka dewek jadek mah geus kebal jasa tilok salat karak aina salat geus 40 tahun leuwih beusi malaikat pohoan piraku malaikat pohoan kula mangabejaan be ka heuatu cenah dipake ku aing dasar jawara nurut dipake jubah buar ngeuntung di kaca aduh jokos kiai aing nyana heran nempo jamangna keluar deh hei aing geus mantap jasa kakak masya Allah itu tanu sok dipake ku ustad da tadi ge kori ustad Tajudin make di tak nata Kiai Aldi make eta naon eta cenah sorban kakak naon tuh eta kasunahan aing make atuh pake kakak di mana tuh make atuh sabodo kakak hingna di mana cek salakina jawara ieu aing mah di hulu bae aja hutang loba jasa puyeng hulu aing eta bikangna masangkeun udang-udang wah dibulet-bulet kunya huribad menang segede ember cet atuh dengdek we salakina cek heuy berat mah tuh lu aing maju berat los jubah nyengser udang-udang segede ember salakina nanya deh aing hayang nanya deh jeng mah ieu pan aing karak salat aing loba teu nyaho naon tuh kak ari ieu nu baruleud eta ngaranna tasbih kakak tasbih naon paragi zikir zikir teh naon alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ka urang mah kudu inget bae ka Allah sebab urang mah asal di Allah bakal pulang ka Allah asal di tanah pulang ka tanah dijieun tina tanah dibalikeun ka jero tanah bakal dipulangkeun deui ka tanah ieu sakieu karasepna ge urang asalna ti tanah ka dengeteun kamari budak santri ge deuleu najoman kurang dengekeun minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dina taneuh anjeun dijieun kana taneuh anjeun dipulangkeun di jero taneuh anjeun dibangkitkeun pada hari kiamat manusia di zaman ayeuna Islam cuma KTP-na tara salat jeung amalna nu kitu edan ngaranna tuh budak santri najoman dengekeun mun teu salat edan kakak edan cek salakina aja aing cager heueuh cager ge syariatna jelema nu ninggalkeun salat eta sarua jeung jelema edan cek jawara salakina hebat sia bisa gitu aya keneh kakak terusana kumaha tuh terusana kabege aya maotna di dunia teu salilana akhirat mah salanggengna ripuh mun eueuh bekelna
naon tuh bekalna ibadah kakak ka Allah, ibadah salat ka Allah. Cek salakina dia jago paham pan ngaji kula kakak di pangajian. Aya keneh ta terusan? Aya kakak, coba terusin. Nu dipake pitopeun, nu didahar pitayeun, nu diinum piangseureun, urang kabeh pipae. Cek salakina aing pae siapa ya? Atuh pae kak. Tere merenya. Atuh nyaho. Yang penting kakak kuari geura zikir bae. Oh masya Allah. Iya dia meuli tasbih di mana? Iya kuat segede-gede pinang. Iya. Atuh kulan gede amat tuh dia meuli tasbih. Cek pamajikan sangaja dibelikan tasbih gede, jak kakak mah tilok salat geus kebal, tilok ngawirid, besi pangeran, besi malaikat roki pohon, kayak kakak narikna Allah. Cek salakina atuh aing maona berat tolol, ieu gede teuing. Cek pamajikan panggul ku dewek. Eta salakina nu jawara nurut tasbih sagede-gede pinang dipanggul ku cenah. Buablek. Sorban nyengser. Udang-udang sagede ember. Tasbih sagede pinang. Sakarung di bawah kunyana lempang diimah ka masjid Allah urang lembur kaget kabeh heuy aya wali anyar cek jawara sabodo teuing lah dialokan los maju terus eta jawara datang ke masjid ngaleupaskeun tasbih doang ngaleupaskeun jala di empang wuar budak unwani lewat cek budak paeh sia ngaliat tasbih eta mun teu kaja likeun sia eta mah tasbih budak jasa eta mah sia. Heuh eta sae eta jawara insaf. Narik tasbih ge dibetot. Eta bedug buat sasada. Jawara pohara jasa. Menang 40 Jumat. Pamajikana cerik rembay cai mata atoh bunga nempo salakina innal aina tadma'u wa qalbal yahjanu sanajan salaki aing maot eueuh umur aing cerik tapi cerik bahagia hate sedih aing sedih bahagia sebab ke keturunan aing wahlubhu fi aqibihi fil gobirin anak aing kuari keur dikobong bakal lebih bagus ketimbang aing jeung bapana cerik pamajikana rembay cai mata salakina kitu keneh heuy semenjak aing Jumat salat ibadah ka Allah dihitungan ku aing geus 40 Jumat aing beda ngimpina keur can salat mah aing ngimpina di udag-udag genderuwo keur can salat mah aing ngimpi di udag-udag kuntil anak keur can salat mah aing balap lumpat jeung bobongkong tapi kiwari begitu aing salat aing ngimpina jeung hiji makhluk nu tiis sengit bersih eta aing sasanamana ge tiis saking tiisna cek pamajikan atuh tiisna panjang amat tiis jasa eta mah sia eta kira-kira saha cek pamajikan kamari kula ngaji cek Haji Umed anu kos kitu adalah malaikat Ijroil malaikat Ijroil saha malaikat pencabut nyawa waduh paeh aing nya anyar salat cek pamajikan anyar los berarti tobat kakak yelah geus dicatat ku malaikat raqib di dalam Quran surat Qaf ayat 18 Allah ngagaris bawahi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlewatkan ucapan kakak, amal perbuatan kakak, kebijakan kakak, tingkah laku kakak. Sakabe ditulis ku malaikat raqib. Kakak keur ibadah, raqib sibuk. Kakak keur sedekah, raqib sibuk. Kakak keur nganterkeun anak ka kobong, raqib sibuk. Iyalah nu bakal ngabaturan kakak. Masya Allah, cek salaki nari kieu mah aing ku indah jeung bahagia. Begitu los mautna, anakna kabeh maraca Quran. Eta mah jawara di sisa umurna rek kitu mah bagus jasa. Alhamdulillah. Geleser maut nage perem teu melotot henteu iya tuh pae melotot mah mulai nu takjiah lalumbatan kabeh perem tama jawara matana keluar cai mata kesangna ngaracak awakna ge leuleus sing horeng eta nyirikeun jelema maut husnul khotimah lantaran kunaon dibere keturunan anak nu hararade kabeh alhamdulillah nu kaopat ieu hese-hese gampang naon nu kaopat rajulun jakarallahu kholian fafadot ainahu urang cakop urang pangarengan eueuh nu teu ngapeuting ceurik mikiran salah jeung dosa aya ceurik ge mikiran hutang ku loba
Haya ciri ke mikiran jeung mitoha teu akur, haya ciri ke mikiran jeung salaki eueuh benerna, jajal kuari peuting ceurik mikiran salah jeung dosa. Gusti ieu kuloba jasa salah jeung dosa. Asana isuk mah RT Marnawi meuli tasbih. Langsung nyana batur harees nyana ka masjid jam 2. Wih tetangga heraneun kabeh bu RT Marnawi neuk ceurik meureun. Langsung nyana datang ke masjid narik tasbih Allah 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 cek malaikat raqib resep aing nempo si Marnawi ari kieu mungkin puting tereka subuh eta Marnawi narik tasbihna mungkin sedih Allah Allah mangsanian lewat ndek pae gitu si Marnawi hirupna indah jasa eta mah geus pokona lamun urang peuting peuring jam 2 peuting ceurik nateskeun cai mata mikiran salah jeung dosa berarti ieu jelema asupna ka mana ala inna hisballahi humul muflihun asup ka jelema golongan Allah golongan nu untung di dunia untung di akhirat berarti sagalana naon ge kabeh menang di Allah dibere anak rezeki menang di Allah dibere rezeki kabeh dunia kabeh imah kabeh mobil bagus menang di Allah syariatna urang menang usaha hakikatna Allah nu mere hirup dibere bahagia jauh ka susah menang Allah anak isuk aya jodohna dikawinkeun menang Allah anak gede di sundatan menang Allah jelema bersyukur bae mantak mun jelema nu geus ingat ka Allah 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 hirupna teh hayang di alam mulai ayeuna pake samina wa atokna setiap kiai menyampaikan dengekeun pake ulah samina wa soina dengekeun tapi dia dipake berarti salua jelema jeung torek buta alias budak aya di nu kitu aya nitip mesen mantakan pake berarti ayeuna bares ieu urang kudu syukur bae sebab urang bakal pae dipae mau nunulungan deuk sanunulungan ayeuna kula hayang nanya kuburan nu bakal dieusi ku urang ieu lah nu disebut imah sepanjang masa nu disebut persinggahan urang nu paling kebal kuburan sering didengekeun ku urang ku kiai kuburan luasna 1,5 meter kali 1,5 meter bahkan di kuburan urang dengekeun poek jasa poek tah henteu poek tacaang kuburan poek tacaang poek pernah kaditu kitu sia atunya nyahuanan besi main poek bae nunggus kaditu ge can balalik deui mun paehna teu mawa iman kuburan jadi poek bahkan eta taneuh nu deusian kurang ngagencet ti ujung suku ka ujung rambut tulang ulang burak potong kabeh ai paehna nu mawa iman mah wabsah lau fi qabrihi begitu umur gelerak dianterkeun ka kuburan cek malaikat Marnawi hudang Marnawi eta teu karasa horeng geus di jero kuburan cek Mang Marnawi ini di mana malaikat kuburan oh tapi ini lega ini katanya kuburan dulu sarak-sarak tapi kok ini lega padahal tanah lagi mahal malaikat pan ini lega ini atuh lega mah urusan Allah teh lain urusan sia ini bisa lega apa yang bisa lega wabsah lahu fi qabrihi nunyin lega kuburan dia anak dia keur ngaraji keur tahlil keur sedekah oh katanya dulu waktu aku ngaji kata kiai itu kuburan para roek tapi kan ini caang ini ada cahaya dari mana ini nyorot ke banget aku ini cek malaikat neon tolol wanawir lahu fihi amal kabagusan sia masya Allah iya amal saya amal sia anak sia keluarga sia keluarga keur sedekah keur nahlilan dia oh cek RT Marnawi jaheunya hari kieu mah lah aing dek SMS kasih sanian sanian kuburan lega geus eueuh sinyal rasakeun ke ayeuna mah urang bangun atoheun ke lamun geus sakaratul maut datang ngajemput malaikat Ijrail deuk naon nulungan deuk sanunulungan wayabqa amaluhu kecuali amal kabagusan urang ditambah anak nu soleh jeung bener ditambah harta nu halal tur barokah dipake kepentingan nu hak etalah nu bakal ngabaturan urang di kuburan kabeh alhamdulillah mantak kieu acara kieu ye ulah acara tahlilan bae tahlilan kieu ye nu kamaotan kapaehan karak jikir aya kakebah karak jikir mun bisa mah acara kos kieu ye hajatan ge kieu bae nyundatan geus kieu bae mah marhaba maca Quran geus kieu bae laju hajatana usahakeun ulah Sabtu Minggu rametin undanganna haliwu mun bisa mah hajatana unggal poe diatur ku RT Senin saha Salasa hayu kabeh hajatan sadia sapangarangan hajatan kabeh hajatana ulah make hiburan make kiai bae mun bisa na kiaina aing bae
Geus mantak naon aing wal poe ka dieu daripada pere aing di imah. Ya kan orang lobana hayang di alam, kade kudu sadar, teu hayang di alam, beres hajatan rezeki berkah. Aing dek berangkat nyaba ka Mekah, nyaba ka Madinah, rezekina halal tur barokah, nyampaikeun urang ke Baitullah, dipasrahkan seluruh salah jeung dosa, didoakeun ku kula nu hadir ayeuna, mudah-mudahan bisa nyaba ka Mekah kabeh. Hayang ka Mekah hayang. Baju sawahna aya keneh. Atuh make non ongkos naro dia. Bisa. Sanu ngongkosan anak. Mun anak urang hebat jadi bener, urang bakal diongkosan ku anak. Ulang ngomong cenah kiai aing masana moal bisa ka Mekah kebon teboga sawah teboga gaji teboga nang di mana kiai ka Mekah nu ngajual sawah nu ngajual kebon kula ka Mekah teu ngajual sawah teu ngajual kebon begitu neuk berangkat datang saya mah Pak Kiai mau berangkat iya cukup ongkosnya kurang berapa kurangnya Pak Kiai ya sedikit sih 50 juta atuh teh masa ongkoseun be ya udah pakai tuh Kiai mah hebat neuk berangkat anu ngongkosan berangkat pulang di Mekah alhamdulillah boga hutang. Sabodo teh neng hutangan dia aja tengah hutang. Nyana nagih atuh teu mayar aing eueuh si kumaha atuh. 3 kali nagih teu mayar. Lapor ka Allah Gusti, eta jelema nu geus nulungan kula, nu geus ngongkosan kula, nu geus ngaberangkatkeun kula, aturan kula sorangan pamajikan kula ka bawah, rezekina lipat gandakeun, rezekina ditambahkeun, rezekina 10 kali lipat. Bere Gusti ka manehna. Horeng begitu datang deh, Kiai ternyata setelah aku ngongkosin kamu ini usaha aku lancar ini. Sekarang ini aku ngejual motor 1, rezekinya ada 10 pakai. Jadi itu duit yang 50 juta ya udah aku bebasin lah, nggak perlu kamu bayar. Cek nu beneran atuh iya udah tuh ngeunaheun jasa. Mantak lamun hayang rezeki lancar, sering-sering ngongkosan ustad mun neuk leuleumpangan. Kadenge ustad neuk leumpang tanya, "Ustad neuk ka mana ka Tangerang?" "Aya ongkosna tuh." Cek ustad bere. Tanu kos kitu nu bakal tele lancar usahana. Amin ya robbal. Nu terakhir nu kalima ialah nu babarih jasa. Naon nu babarih jasa? La yusalluna ala nabi, lobakeun nyebut ngaran Kangjeng Nabi. Saha nu kos kitu? Atuh jelema nu geus salat. Setiap jelema nu geus salat berarti maca sholawat. Setiap jelema nu geus salat berarti nyebut Kangjeng Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum. Eta mah geus pasti nu kos kitu bakal disapatan ku Kangjeng Nabi. Atuh aya jelema tilok salatan deuk menang sapat di mana? Mantak sholat mah as-sholatu miftahul jannah, sholat mah kunci sorga. Mun hayang disapatan atuh sholat. Disitulah ada kalimat la yusalluna ala nabi. Mantak jelema nu geus daek sholat mah insyaallah bakal disapatan ku Kangjeng Nabi besar Muhammad. Sanajan dosana luas, sanajan dosana ngabadag, sanajan dosana ti barat datang ke timur, ti utara datang ke selatan. Cek Rasul innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sesungguhnya Allah bakal narima tobat urang kabeh sameme napas datang ka ti koro. Urang geus salat, urang geus ngaji bakal dihampura ku Allah. Tapi lamun napas geus di ti koro, sakaratul maut keur can salat, jangan harap menang ampunan Allah. Nauzubillahi min. Urang sholawat ka Kangjeng Nabi, mudah-mudahan ieu emak almarhum Emak Sari disolatan ku Kangjeng Nabi, disapatan ku Kangjeng Nabi. Taji orang kabehan mudah-mudahan disapatul uzbah ku Kangjeng Nabi, dihampura salah dosa orang kabeh ku Allah, jeung mudah-mudahan orang kabeh ditempatkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama orang maca sholawat sampai diteruskeun. Bisa maca sholawat bisa? Ayo babarengan keluarkan suarana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Babarengan. Ya Rabb Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali deui. Ya Rabb Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Tah ini saja yang bisa disampaikan, teu karasa yang ngomong geus sejam leuwih.
ai kobel teuin ke kula bisi diundang deui geus beak omongan mantak dagian saparo-saparo bisi nu ngundang deui bisi yang dianggeuskeun atuh undang deui mun bisa mah hajatana geus make kula bae jadi ke bersambung bae geus sakieu bae jasa jem leuwih ieu teh karasa ngomong nu ngadengikeun manggeunaheun jeung ngongkosan moal nu ngongkosan mamangsan mangsanian sakeluargana mudah-mudahan bae rezekina halal tur barokah amin. Tamun sakitu ayat Allah hadis Nabi maqalah para alim ulama lobanu sholah dewan guru pangbenerkeun kabehan kaselap selip on jadi penyakit kula al fakir al dinur Muhammad manusia banyak salah dan dosa anu pinuh ku perbuatan salah dan dosa panghampurakeun omongan kula kira-kira ngahampura waduh maraheun teh ngomong hampurana bangunna moal marah moal alhamdulillah beungeut sorga moal marah mah moal ngambek moal waduh ahli sorga laju moal ngundang deui idih moal bae atuh undang be sarwiti jam murah ieu aing mah di SMS ge datang bae daripada pere lah lumayan. Mudah-mudahan sehat panjang umur urang kapanggih dewa kabubar heula ke aya doa penutup ti guru urang ti sesepuh urang kabehan ti kula mun sakitu ngadoa make aya ti guru urang kabehan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, wallahul muwaffiq lakum wa thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.